Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Jero. Siap, Pak. Sehat, Bro. Woi, sip. Tagar sip. Alhamdulillah. Wah, itu bisa panjang ini rambut. Punaunya bu panjang kia. Siap, salah. Gak ada aturannya itu. Siap digojlok. Begini aja. Bang, ke Hansip yuk. Di mana? Tanah di apa sih namanya? Bahbul ya? Jauh dari sini jauh. Enggak lah. Tapi emang harus pindah nih bang. BT. Udah berapa jam? 2 jam sini. Kan motor saya kotor nih. Ada cuci SIM kan di sini motor? Kebetulan Bang ada. Kan Hansip sekarang buka setim dia tuh. Motor sama mobil. Kayak kita sambil ngopi sambil cuci motor di situ. Ada benar, SIM ada? Ada Bang. Boleh gas tuh. Mas bro, bayar ya. Kita langsung OTW. Waduh Bang. Keberatan dosanya Berapa? Oke. Hoi, teh. Dia nges gawe. Nges ngabagikan bansos can. Kan kamari nges menang bansos, menang turun bansos. Nges bagikan ku dia nges. Hah, nendo. Aing kudu ngomong cukup sekali dia mah. Dia nges ngabagikan bansos can. Atuh anjing sisip dia kalah di lawan RT. Opong ngaji deh teh di balangan urang ka cai. Ah, Nanggero, kadang aku RT mau naon? Hei, kadi eta lak-lakannya kondisi tuduhan ke bansos sebagai kencan ku dia. Jarang ngomong. Jadi dia mah kuhara sih aya lama pelancahan tenan. Torek-torek teuing bansos jarang sebagai kencan. Oh, nggak baso. Malah RT mah mal iya mal baso semam sebuh sip. Penulisan nawaran dia ngabaso. Jeung naon mere baso ka dia ugudana ka janda onaman. Endah menang indungna. Malaban baso jeung dia jeung jurig. Bansos batur mah bansos. Oh, geus eta sip geus. Ceuli dia malamat lancar doang gitu. Oh, nges negero tadi nges bansos manges aman ku RT. Satu aing mah boga dedengan sip dia mau ngomong kok diulang-ulang. Apa aing mah normal teh dong RT. Ngomong tuh cukup sekali, hayu bener rocos bae. Ku lain deui ulah dibedakeun jeung RT. Siap, hai. Babin saja. Babin saja. Rumah motor murni dia. Dia mah loreng mah breng malah nyetim sama dia mah. Dan sakama-kama eta ngidak. Pas nempan dia buka kasus kamari. Terus kudu bae di kumaja. Dia bae moal mah teu sanggup mah. Dia mah rok sudah rok. Pongo dia sip, jangan boga setim jarum nu titah ngubah. Wah, harti. Atuh di kumbah dia. Dia babin sacikulur dia hangge leak di punukna. Kumbah nu bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Jero. Siap, Pak. Sehat, Bro. Woi, sip. Tagar sip. Alhamdulillah. Wah, itu bisa panjang ini rambut. Siap, punaunya bu panjang kia. Siap, salah. Gak ada aturannya itu. Siap digojlok. Ya, aturannya nggak boleh nih, bu gondrongnya nggak boleh. Kata siapa? Bu, Siap, salah. Siap disiksa. Nggak skip bae. Siap digojlok. Motor babisnya kotor ini. Siap. Asip nyuci ya. Siap, Cuci ya. Siap. Oke. Siap. Laksanakan. Siap, perintah laksanakan. Wah. Jarang mangeunah pas surah serius eta. Aduh, saya tahu beungeunah jarang maroko dengan tidak ayo bersiksa. Apa nggak sih pelajaran aja itu? Dia nggak bisa dibilangin. Bu gondrong nggak mau motong dia. Layak aja punduknya nggak apa-apa. Bila perlu tonjok tada danata. Ansip, celupung yuk. Itu lagi itu Ro, gitu-gitu kayak bawaan Jaro itu mah. Kuduna Jaro yang ngasih pengertian. Tidak boleh bu panjang. Gitu Ro, oke? Siap, Pak, siap. Jangan sarang gitu malah sipnya, aku pakai sipnya. Kami rek ngopi heula ieu nya. Bang, kita ngopi yuk. Weh, kira aku yang bukan titah ngumbapan aing mah atuh di mana ge tukang ngumah sama bosna. Oi, teh. Ada teh. Oi. Teh. Hah? Hansip? Dia mah ceuli dia aku yang disetim kayak kiri kanan. Cenah cepol eta kacana anjing doang. Kadia sakadang kadia.
Hansip. Dia Mbah motor no, Bapak. Selamat yang lalunya kamat. Ipan dia mah siksaan dia, meureun dia masif dia mah. Kalau ngomong-ngomong siksaan di mana lagi? Pengusaha adalah raja. Iya. Kadang ente dia, kengceli dia. Kadang Karena dia mah celi doang gajah be jeung kudu ditoel we eta Aya celi. ini sansia mah di jerona. Pas dari beduan, lo bawa omong kali-kali telaletik dan ngaluna kok dimatiin ke kana kata. Naik. Kelas. Ngomong udah duluan. Ajudan. Panon nih orang iya nu neta ngomba ben Hansip. Nya aho ya hansip aing teh nya aho ieu. Ya ieu pada mah hukuman manehna ieu. Kan urang minta ngombah ieu. Kaharti aing mah. Ya ro, boga usaha sorangan mah. Hirup mah kudu malapah gedang. Enak. Ari dia mah doang mangandeuh cing. Cukrak cek-cek 5 tahun atuh geus beres dia mah meuli sakapa mana. Atuh ieu mah malapah gedang Hansip mah. Anak buah boga pan. Sip, atuh ulah agul karek boga perusahaan sakieu ge. Pan dia ieu ku babin sadia titah nama titah dia dikumbah ku dia. Dia lamun kanyahoan dia lamun nitah deui dia. Dilek jeber dia. Macam-macam dia. Babin sacikulur dia tah. Kumbah ku dia. Panitahna ge ka dia. Atuh ngosro ulah bawa omong. Ih, ulah teh haliwuna bae atuh tenang bae keke pabin sama moal ngadeuleuy ya. Ari eta mah ulah dibejakeun. Ya mah modal Hansip ku pabin sa. Mas teh kumaha budak bae keng bersih tak geudeung ge. Atuh kumaha dia bae tah masif ngan dia kudu siap nanggung resiko. Ya. Kudu siap nanggung resiko be, kudu kuat fisik dia. Yang digojlok be dia. Duh, sip. Ini biak rokok ieu ya rumah. Rokok beak. Atuh makana hirup mah kudu malapah gedang. Atuh Hansip mah geus mahmur jeung. Batur mah jaro mereka Hansip. Waktu yang mah hirup geus mahmur mah beda ro Hansip mah tah. Dia aya. Ti dia aya. Atuh tina dampal suku ku rokok pinu. Dia mah yang ngarokok tah. Na dampal suku keneh. Tah. Nak lanjut jeung bade keneh ro. Atuh geus udah dikameng-kameng eta rokok mana gerakan dia hiji jeung jaro mana? Nang, Hansip mah moal perhitungan jeung jaro komo, jaro geus kadahar dagingna getihna. Tenang we moal perhitungan hayang hiji doang mah gampang. So ngabulak be urang ngabulak jaro ge ngabulak. Ah, ngarokok ya. Astagfirullahaladzim. Atuh kira aku sabatang dia mah. Atuh cakel ulah ngomong. Jelema kudu rumasa dibere mah. Atuh sabungkus meureun sip. Atuh mentana ge hiji. Sabungkus. Mentana ge hiji, kalau mana ge moal benar. Hiji mentana ge. Nah, dia lo penting rokok kita ka guruan ada dia ke. Ku pelit ya sip ya kajaro. Ngabong loba rokok. Teuing tarik bolong dada dia ke. Rokok. Nah. Oh yang nyuci orang nih, Bang. Mana Hansipnya nih? Emang abang tadi nyuruh Hansip ya? Oh. Waduh, pelanggaran Hansip ini. Sip modal ya sip. Najis be. Nah, saya tak kasih batanan ngarokok aing atuh biasa ngarokok. Lu biasa jeung 10.000 ngarokok Samsu kaget di jantungna. Dia langsung ngadoncrak. Sip. Siap. Kunaon jadi yang lainnya nyuci nih. Siap. Terus saya ini. Salah, siap salah. Turun. Nggak sopan Hansip Siap. ini. Siap salah. Sip. Kenapa orang lain yang disuruh nyuci nih? Kan saya nyuruhnya kamu. Siap. Kamu udah rambut gondrong, udah nyala aturan nih, Sip. Dikasih hukuman malah nyuruh orang kamu. Pusat. Siap. Hitung. Aduh. Akan ku dia sip dia modar dia. Kalawora dia ka babinsa dia alunjak di pusat jalin. Siksa pak, siksa kuman. 1 12 22 Wadah apaan? Yang benar gitu ya, Sip. Masa dari 12 ke 28. Jangan korupsi hitungan. Nanti di perusahaan korupsi uang ini. Dan nggak apa-apa, sikit-sikit. Satik-satik. Udah, berdiri, Sip. Siap. Perintah sudah dilaksanakan. Siap. Pokoknya besok saya nanti ke desa. Kalau masih rambutnya nih, buuk gondrong, nanti saya sanksi lagi. Jelas? Siap, perbaiki. Syukur ya. Siap. Oke? Oke, siap. Wasas. Kadio.
Aing anjing doang dia aing cakanan. Lalamat teh. Dia sip. Gerak cepat itu handset setiman naon ge. Bersih merenjak kudu laun ngubah mah. Bersih cepat. Ya mak. Aing anjing doang kabeh ge udah bener ya.